Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon yasana simkuring anu kantos dimuat dina koran pikiran rakyat. Dina judul monolog dengdem. Dina petangna rohang kamar ceuli ma iyah mireng sora lengkah ngajauhan panto hareup. Sora sendal capit. Manehna rumahu peuting ngarong heap. Teu oleh dibaluran rasa guligah. Saban panto imah ngareket dituturkeun lengkah suku nu ngajauhan. Ting pucung hul kahariwang sejen dina implengan ma iyah. Tur eta geus biasa. Ali bakal mulang nyedak subuh laju sare di kamar hiji deui. Isuk-isuk basa srangenge mimiti meletek nembongkeun kagelisanana. Maya, buka pantona Ma. Sada nu ngagorowok ti luar. Ma iya nu keur nyampak di dapur hareupeun hawu geuwat ka hareup muka tulak. Nyampak awewe umur 40 tahun tatanggana keur ngajanteng ditepas. Teu kawas awewe tatangga sejen nu teu sarudieun unggah ka imah ma iya. Beda jeung Imas, manehna remen nganjang najan semet tepas. Si Jalu keur sare keneh. Aya naon deui, Mas? Ceuk Ma Uni. Apunten ceuk ma iya. Ngagujurkeun deui Ma. Ngagebug mojang nu karek mulang gawe ti pabrik. Tadi peuting Ma. Abdi apal ti Iwan dieu. Da sapeuting budak teh begadang di alun-alun jeung balad-baladna. Dita ngaran mojangna teh. Imas ngeceskeun. Paroman ma iyah robah alum. Kahariwang ngubeng dirina. Ma iyah ngageri. Teu inggeus sabaraha kali anakna kitu peta. Aya wae korban mun geus kaluar peuting teh saupama pasarangrok jeung jalma. Nu diburuna jalma nu teu walakaya. Barudak leutik, awewe atawa kolot. Tina sabagian korban aya nu sok datang ka imah ma iya nyerekan lak-lak dasar meak-meakeun laju teu leum-euleum menta parurugi. Ma iya ngan bisa cirambai bari sanduk-sanduk menta hampura. Urusan ganti rugi ku duit tangtu pamohalan pikeun manehna. Pikeun kaperluan sapopoe wae meuli beas jeung asin nyasat ngadago hasil jujualan sampeun nu teu sabaraha. Kalan-kalan dua anak aweweuna nu matuh di lembur sejen daratang tiba ngalongok teu merena naon da sasat kaayaan papada urit. Ma, dita teh alona Budiah kader desa. Kawasna mah moal wani menta ganti rugi ka emak. Barina ge Ma moal mampu. Cek ma iya halon sorana semu dareuda. Biasana kula warga korban nu meredih ganti rugi oge teu datang deui. Tapi sakapeung ninggalkeun ancaman ka ma iya. Saupama Ali milampah sarupa kitu deui kaniaya ka batur baris ditewak ku polisi. Ma iya geus umerah sabab taya nu bisa dilakukeun. Tapi Ma Budiah oge bisa wae moal bisa ngurus hak mau. Iya.
ati pisan Imas nyarita. Sanyana manehna ngarasa karunya pisan karanda kolot malarat nu nyicingan imah pambututna ditungtung lembur. Hak pikeun narima bantuan wangun materi tekungsi kaasaan. RT setempat leuwih milih mere lolongkrang ka kulawargana atawa tetangga sabudeureun sanajan lain kaasup penerima wajib atawa teu payus narima bantuan. Da sidik jalma bareunta. Sedangkeun kulawarga masyarakat seperti Maiyah teu katalingakeun atawa bangun ngahaja teu dibere lolongkrang. Saeutik-saeutik lebar tutulung pikeun segala rupana. Lain semet bantuan subsidi ti pamarentah, tapi oge sakalian nguruskeun KTP jeung kakak. Geus remen Maiyah narima kateuadilan, malahan mah disapirakeun. Pangpangna saprek sataun kalarung Ali anakna gering pikir tur remen nyieun lampah aheng nu matak pibahayaeun balarea. Maiyah dumareuda hatena lir diturihan. Kadua anakna anggang hese pakumaha. Maiyah kudu sadrah ngan ka Gusti Allah nyalindung. Sababar hakali Imas nitah Maiyah sangkan merdih bantuan ka Bapak Kepala Desa. Pikeun waragad Ali dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi Maiyah teu boga kawani nepungan kepala desa. Manehna era najan samemeh Ridwan ngajabat. Sababar hakali unggah ka imah Maiyah. Warga simpati tureueus kana polah calon kades nu antukna sora masyarakat tamplok ka Ridwan harita teh. Maiyah teu poho kana kahadean Ridwan nu remen mere sembako katut amplop eusi duit nu bisa dipake mayar listrik mang bulan-bulan. Suku Maiyah nu teu disendal muru imahna kasampak di kamar sejen. Ali masih ngaguher. Nyelusup rasanya deudeuh awor karunya nu sakitu jero. Katembong dina kongkolak panon mangsa Ali budak nu jigrah tur loba batur. Nepi ka mangsa rumaja. Nepi ka sababaraha taun ka tukang. Anakna teu wae boga kasab tur hese neang jodoh. Ali amitan miang ka Gunung Geger Pulus. Mangsa mulang Ali dumadakan ilmu kadualan nu teu diteuleumanan tenepi udagan. Bener toh seperti kitu saupama teu bisa museurkeun konsentrasi. Sanyana uing mah karunya ka manehna teh. Nya teu sangka mulahna ti Gunung Geger Pulus malah ngabalukarkeun kilo. Kade sok ujuk-ujuk buringas. Loba nu sarieun ku Ali. Manehna lain ukur nganiaya jalma-jalma nu kaparengan perwis. Tapi oge sok ngaruksak lingkungan sabudeureun nu dililiwatan. Kios-kios di alun-alun teu kapalang jadi sasaran. Malahan mah dua imah deket pasar. Lembur teu aman, sumoreang, ringrang, kabeh sarieun. Sarerea was-was loba preman angkat tangan teu mampu ngalawan kaburingasan Ali nu sok dak sakala. Marilih nyingkah. Aparat desa laporan ka polisi sektor sempat dinyakeun saharitaeun taya tuluina. Keur maranehna mah taya duit asup urusan teu perlu diuruskeun. Poe ka poe, peuting ka peuting, Ali terobah, malah mingkin pikahariwangeun. Kawas nu mibanda kekuatan supranatural mun parengamuk tur saurang ge taya nu wani ngadeuketan. Kaasup aparat desa, kaasup preman-preman nu gerde sungut, kaasup polisi nu leuwih milih teu malire tur ngantep Ali ku kulamprengan nyiptakeun kaguligahan ka warga. Peuting harita wanci sareureuh kolot panto imah ngareket dipirik lengkah nu ngajauhan. Maiyah geus ngagelehe luhur pangsarean. Manehna lungse nyorang poe tadi. Imahna meh-mehan diamuk warga sabudeureun lantaran lampah Ali.
Ma Iyah dipaksa ingkah ti lembur. Mun teu warga baris ngalakukeun sakarepna. Ma Iyah niat isuk ngajugjuk ka imah budak cikalna. Rek leumpang sabab teu boga duit sapeser-peser acan keur ongkos ojek. Baris meredih milu nyiruruk sababaraha waktu mah nepi kakayaan aman deui. Tapi pamohalan Ali diajak. Keur mah budak cikalna ge moal sudieun ngampihan adina. Ma Iyah ditalikung kabingung nu pohara sabab kudu ninggalkeun Ali sorangan. Di lain-lain ge Ali teh anak bungsuna, anak lalaki hiji-hijina, anak nu dipiharep bakal jadi pamuntangan. Minangka indung tantuna Ma Iyah boga hate nurani. Laju Ma Iyah inget peuting samemehna kira-kira 2 minggu ka tukang. Tengah peuting awakna ngarasa berat. Ali keur nindihan bari leungeunna susur sasar kana awak indungna. Teuing kakuatan ti mana Ma Iyah guat ngegulingkeun awak anakna laju mangpret kaluar ngagedoran imah imas. Muntang saraya tur meuting di dinya. Sanyana manehna inggis kajadian kitu tumiba deui. Nauzubillah min dalik. Liwat tengah peuting Ma Iyah can ngarasa tunduk. Pikiranna museur terus ka Ali nu teuing keur aya di mana. Miharep anakna teu milampah nu matak ngabarubahkeun deui. Akhirna mah panonna peureum tibra najan dikekep guligah. Nyedak subuh kuniang hudang ngaliwat kamar Ali. Ngangluh pondok anakna teu nyampah. Sisina rieun cek pikirna. Najan Ali gelo tapi sok mulang ka imah. Nepi ka wanci meletekna panon poe Ali teu aya mulang. Dumadakan hatena digugulung ka hariwang bareng jeung sora sadasora panto imah. Sapeuting Ali digugusur ku sakabeh preman jeung warga desa liana. Ma Ali dibawa ka sisi bendungan. Yohan netelakeun. Apunten Iwan netelakeun najan rada rap-ap eureup-eup bangun kawe. Ma Iyah nu awakna dibuleun kabaya lalayu sekar jeung samping kebat saroe awakna ngadaregdeg. Samemeh kapiuhan manehna newak harewos imas nu nguningakeun rehna eta kajadian lantaran panitah Kades Ridwan. Wanci haneut moyan dina poe sejen imah Ma Iyah kebek kunu ngagimbung. Loba nu hayang nyakseni layon Ali. Dada Ma Iyah ngaguru laju ngagolak pinuh amarah. Gologokna dengdem nu kakeueum jero ngolebat anak lalaki hiji-hijina nu dikusur tanpa rasa kamanusaan. Awakna dibaku tetambang sanggeus dikaniaya warga. Laju waruga nu tos teu walakaya teh dialungkeun jauh ka tengah bendungan. Cag Bandung Barat 15 Februari 2021. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.